Bismillahirrahmanirrahim. Al haditsul hadi wa thalathuna ari hadis anu katilu puluh hiji. An Ibni Abbasin eta tetep katampi ti Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu sanyana Imam Ibnu Abbas qala eta ngadawuh Imam Ibnu Abbas kana lafad qala Rasulullah. Qala partos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kana lafad yadfa'u nolak sah Allah Ta'ala al-bala'a kana balai an ummati ti umat kami biman ku jalma sholla anu sok salat si eman amman ti jalma la yusolli anu tara salat si eman walawi jatama'u jeung lamun kukumpulan itu jalma-jalma ala tarkis sholati kana tinggal salat manadzara tah moal ningali hum ka itu jalma-jalma saha Allah tarfata ainin kalawan sajorelat paningali wa yarfa'u jeung nolak sa Allah Ta'ala biman ku jalma yuzaki anu sok mayar zakat si iman min ummati ti jajaran umat kami amman ti jalma la yuzaki nu tara zakat si iman walawi jatama'u jeung lamun kukumpulan jalma-jalma ala tarkiz zakati kana tinggal zakat manadzara tah moal ningali hum ka itu jalma-jalma saha Allah tarfata ainin kalawan sajorelat paningali wa yadfa'u jeung nolak sa Allah an ummati ti umat kami biman ku jalma yasumu anu sok puasa si eman aman ti jalma la yasumu nu tara puasa itu si eman walawi jatama'u jeung lamun kukumpulan itu jalma-jalma ala tarkis saumi kana tinggal puasa manadzara ta moal ningali hum ka itu jalma-jalma saha Allah tarfata ainin kalawan sajorelat paningali wa yadfa'u jeung nolak sa Allah an ummati ti umat kami biman ku jalma yahiju anu sok munggah haji atawa nu munggah haji itu si eman aman ti jalma la yahiju anu teu munggah haji itu si eman walawi jatama'u jeung lamun kukumpulan itu jalma-jalma ala tarkil haji kana tinggal munggah haji manadzara tah moal ningali hum ka itu jalma-jalma saha Allah tarfata ainin kana sajorelat paningali wa yadfa'u jeung nolak saha Allah an ummati ti umat kami biman ku jalma yajma'u anu salat Jum'ah itu si eman amman ti jalma la yajma'u anu tara salat Jum'ah itu si eman walawi jatama'u jeung lamun kukumpulan itu jalma-jalma ala tarkil Jum'ati kana tinggal salat Jum'ah manadzara tah moal ningali hum ka itu jalma-jalma saha Allah tarfata ainin kana sajorelat paningali wa huwa jeung ari itu hadis qauluhu ta'ala eta makna dawuhan Allah Ta'ala ayat walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'd walaula daf'ullahi jeung lamun teu aya panolak Allah annasa ka jalma-jalma ba'dahum kasawarehna itu nas bi ba'din ku sawarehna deui lafasadat tah pasti ruksak naon al ardu muka bumi walakin Allah tetapina ari Allah dzu fadlin eta nu ngagaduhan kaunggulan alal alamina ka pirang-pirang alam haitsu afa sakira-kira ngamaaf Allah wa tajawaza jeung ngahampura Allah biman ku jalma yusolli anu sok salat itu si eman amman ti jalma la yusolli anu tara salat itu si eman min ummati ti jajaran umat kami wa hukiya jeung dihikayatkeun naon anna Fudail bin Iyad sanyana Syekh Fudail bin Iyad rahmatullahi alaihi amin kana eta bukti tu Syekh Fudail min quta'i tariqi eta tetep ti jajaran begal wakana jeung bukti Syekh Fudail yakhruju eta sok kaluar Syekh Fudail ila nahiyatin ka hiji daerah marrotan kalawan sakapeung wa ila nahiyatin jeung ka hiji daerah marrotan ukhra kalawan sakapeung anu sejen hatta kana sehingga bukti itu Syekh Fudail yaqta'u eta megat itu si Syekh Fudail at-tariqa di jalan ala nasi ka jalma-jalma wa kana jeung bukti Syekh Fudail data lailatin dina hiji peuting wa doa eta merenahkeun Syekh Fudail ra'sahu kana sirahna Syekh Fudail fi hujri gulamihi dina lahunan bujangna Syekh Fudail idzaharaj ujug-ujug datang saha qafilatun sarombongan jalma falamadanahu terus samang-samang sageus deukeut itu qafilah minhu ti itu Syekh Fudail waqifu tah eureun itu qafilah wa qalu jeung ngaromong itu qafilah kana lafad inna Fudailan sanyana Fudail hahuna eta tetap aya di dieu
ma hashmihi sarta bujangna Syekh Fudel. Fa kaifa nasna'u tah kumaha rek migawe urang sadaya. Faqalat tuluy nyarita saha ifatun sekelompok jalma minum anu tetep ti itu taifah wahum bari ari itu taifah salah satu nafarin eta tilu jalma lana eta tetep pikeun urang sadayana annarmia arien mentangkeun urang sadayana sahman kana panah in waqa'a lamun keuna itu sahmun marorna tah ngaliwat urang sadayana wa illa jeung lamun henteu itu waqa'a roja'na tah balik deui urang sadaya faroma teras mentangkeun saduhum salah sahijina itu taifah wa qara'a jeung maca itu ahad qaulahu ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala alam ya'na lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah alam ya'na nahacan mangsa na lil ladzina pikeun jalma-jalma amanu anu ariman itu ladzina naon an takhsha'a yana khusyu' naon qulubuhum pirang-pirang hatena ladzina li dzikrillah pikeun zikir ka Allah fasoha teras ngajerit saha Fudailun Syekh Fudail soyhatan kalawan jeritan wa kharra jeung ngajungkel nyuksruk Syekh Fudail maghsyian barina anu pingsan saha alaihi maghsyian barina anu pingsan alaihi ka itu gulam fadhona tuluy nyangka saha gulamu bujangna annahu kana saanyana Syekh Fudail asoba eta ngeunaan anu ka Syekh Fudel naon sahmun panah faja'ala tuluy tandang sal gulamu bujangna yatlubu eta neangan tawa nyuprih gulamhu kana itu sahman fi jasadihi dina jasadna Syekh Fudel falam afaqa tuluy samang-samang sageus cager Syekh Fudel qala tanya rio Syekh Fudel kana lafad asoba ngeunaan ni ka kaula naon sahmullahi panah Allah waroma jeung nembakeun sahasani anu kadua sahman kana panah wa qara'a jeung maca itu sani qaulahu ta'ala kana dawan Allah ta'ala fafirru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin fafirru tah kudu mabur aranjeun ilallahi kana rahmat Allah inni sanyana kaula lakum ka aranjeun kabeh minhu ti Allah nadhirun eta nu masihan berita pikasieun mubinun tur anu jelas fasoha tuluy ngajerit sa Fudailun Syekh Fudail sayhatan kalawan jeritan asyadda anu leuwih banget minal ula tibatan jeritan nu kahiji faja'ala tuluy tumandang sal gulamu bujangna yatubu eta nyupri gulamhu kana itu sahman aidon deui fihi dina itu jasad Syekh Fudail faqala teras nyarios Syekh Fudail kana lafad ya gulam hei bujang asobakeuna ni ka kaula naon sahmullahi panah Allah farama tuluy nembakeun salisu anu katilu wa qara'a jeung maca salis qaulahu ta'ala kana dawuhan Allah ta'ala lapad wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul azabu thumma la tunsarun wa anibu jeung kudu baralik aranjeun kabeh ila rabbikum ka pangeran aranjeun kabeh wa aslimu jeung kudu pasrah aranjeun kabeh lahu ka itu rabbikum min qabli ay ya'tiya ti samemeh yen datang kum ka aranjeun kabeh non al azabu siksaan summala tungsurun tuluy henteu di tarulungan aranjeun kabeh fasoha teras ngajerit sa Fudailun Syekh Fudail sayhatan kalawan jeritan asyad dan leuwih banget minal ula tibatan jeritan nu kahiji wasaniati jeung jeritan nu kadua faqala teras nyarios Syekh Fudail li gulamihi ka bujangna Syekh Fudail wa hashmihi jeung ka pelayana Syekh Fudail kana lafad irji'u kudu baralik aranjeun kabeh kullukum tegasna sakabehna aranjeun kabeh fa inni dasanyana kaula nadimun eta nu kaduhung alama kana perkara farraqtu anu gagabah kaula laqad dakhala yakinnya tegas asup fi qalbi dina hate kaula naon khaufuhu sieun ku Allah fataraktu tuluy ninggalkeun kaula ma kana perkara tegasna dosa kuntu nu geus bukti kaula fihi ada tetep dina itu umma wa tawajjaha jeung madep itu Syekh Fudail nahwa Makkah ka saumpama negeri Mekah
hatta balago sehingga nepi Syekh Fudail bi kurbin kalawan deket min Nahrawana ti kampung Nahrawan. Fastaqbala tuluy madep hu ka Syekh Fudail saha Harun Ar-Rasyid, Khalifah Harun Ar-Rasyid. Faqala teras nyarios itu Khalifah Harun kana lafad. Ya Fudailu hai Fudail, ini sanyana kaula raaitu eta ngimpi kaula fil manami dina kersare. Ka'anna munadian kaya sanyana nu ngagero yunadi eta ngagero itu munadi bi a'la sautihi kupang tarikna soanten itu munadi. Yaqulu bari ngucapkeun itu munadi lapad inna Fudailan sanyana Fudail khofa eta sieun itu Fudail Allah ka Allah wa akhtaro jeung milih Fudail khidmatahu kana ngakhidmat ka Allah fa ajibu tah kudu nyubadanan aranjeun hu ka itu Fudail fasoha tuluy ngajerit saha Fudailun Fudail soihatan kalawan jerit sanyana. Waqala jeung nyarios itu Syekh Fudail kana lafad ilahi du Gusti pangeran abdi bikaromika kalawan kamuliaan Gusti wa kibriya ika sareng keagungan Gusti tuhibbu mika cinta Gusti abdan ka hiji hamba mudniban anu damel dosa kana anu bukti itu abdun hariban eta nu kabur mingka ti Gusti mungzu arba'ina dina mangsa 40 naonana sanatan tauna. Kantun al hadits tsani was salasun cekap wallahu a'lam bissawab.